KMBK eta si Batak si tante nagih hutang ka si Amu da bongan urang hirup teh loba hutang. Ah, Denge-denge beja cek katangan si Abah rek kawin deui. Aduh, anoeng ampun Gusti. Mi aya hutang ya, sendiri. bener. Bu, abah teh hayang kawinnya. Apanan teh sekolah baheula tidak disebutkeun ya. Loba pamaji teh loba rezeki. Alah, ya Allah, ya we ya sakit nasibna sakit beurina si Ambu. Kieu we atuh Abah ya nama itu kebon Heeh. caritana cenah sakedeung direk panen. Nya. Kulantaran Ambu teu bisa manenanana rek dijual we kabeh ku Ambu. Bener. Heeh. Tapi kawin yang abah Ke ya. heula tongtungna teh tong Ah, saneunahna keur mayaran hutang ka MBK. Hmm. Hiji eta meunanya kadua mah kamari teh ka Ambu teh aya nu nanyaan gitu tah. Nanya no. Heeh maksud teh si Ambu moal eleh ku si Abah kawinnya Ambu ge rek kawin deui we. Caritana rek kajual kebon teh keur biaya si Ambu kawin deui. Mana kok abah dipake? Ku Ambu heula da eta teh harta gono gini eta teh kebon teh. Ayeuna mah wayahna we isukan kebon ku Ambu rek dijual. Ambu rek kawin deui ka nu ngora kitu tah. Susuganan aya tanda tangan ti si Abah kudu eta mah tanda tangan. Dangukeun. Ambu teh kudu bagja. Ya, kudu bunga. Boga salaki sakit bageurna. Bagja di Parabahan Hulu Peda. Ya, Ampun, mending Gusti. hulu peda dari pada buaya. Lain seuri. Caritana rek kawin deui dikirana si Ambu meunana rek elehnya. Abah rek kawin deui pek Ambu ge rek kawin deui kan kebon isukan rek dijual ku si Ambu teh. Cuk kudu kitu aku. Keun abah kamu abah oge. Ambu mah ulah hadiwang. Abah kawin boga pamajikan lagi. Sabab bakal nambah rezeki. Moal Abah kulantaran itu anu rek meuli kebon cenah geus janjian jeung Ambu di tega. Ambu rek ngalakeun waktu ditunggu Ambu cenah rek ka Tegalega erek ngumpulkeun duit kebon jadi dijual teh duitna dijual we lah aman enya Ambu deui ena mah wilujeng mangga eta kopi seepkeun Nu datos Ambu rek wieu alah rekaman.